Isuk-isuk harita teh manuk ricit di sarada bari ngiciskeun jangjangna. Lembur Jatisari nu aya di wewengkon Sumedang pangeusina geus pada harudang tina sarena. Masing-masing pada tatan-tatan geus ngalaksanakeun pancena sewang-sewangan. Di salah sahiji imah panggung nu kawilang resik bersih katingali aya lalaki ngora nu make baju kampret bodas jeung pangsi bodas. Muntreng ngobrol jeung pamajikanana nu kawilang awewe ngora tur mibanda rupa nu geulis. Jadi Kang Wikarta teh rek ngiring ngaluhan pangangkir ti Arminta pupuh lembur teh Kang? Bener Ningsih. Sabab ieu mangrupa kasempatan nu hade gesan sawala atawa pagan ku ayana gangguan keamanan anu beuki dieu teh beuki harengheng karasana. Ningsih niteup antep ka Wikarta nu jadi salakina. Aya rasa salempang dina batina sabab nu rek disawalakeun di balai pasewakan teh ngeunaan runtuyan kajadian anu tumibak ka lembur-lembur anu paeunteng-eunteng jeung lembur Jatisari. Ari ceuk abdi mah upami teh mah Ki Arminta nyuhunkeun tulung ka Kang Wikarta omah ulah disanggupan Kang sabab berat tanggung jawabna geus ngajaga keamanan di lemburan teh. Wikarta imut ngalung harti ka pamajikanana. Sikapna tetep tenang nandakeun pribadi anu memang boga kapercayaan kana kaampuhan dirina sorangan. Ningsih, di ieu pilemburan sasatna diri akang nu dianggap bisa jeung mampu ngajaga keamanan. Sabab pikeun ieu lembur, diri akang teh salaku pupuhu hiji paguron silat. Anu tangtue kudu bisa nyumbangkeun tanaga jeung pikiran dina mangsana ieu lembur ka ancam bahaya. Wikarta negerakeun eusi hatena kana jadi pamajikan. Nanging sing emut Kang, upami dugikeun ka aya kajadian naon-naon sedengkeun Darman anak urang apanan masih kene tacan dewasa Kang. Ieu kedah janten bahan tinimbangan Kang. Aing nyabet asa kaingetan akang teh. Ka mana budak teh beuteung katingali geuningan? Tugu biasa budak teh isuk-isuk kene geus init ngarit da nyaah pisan geuningan boga domba hiji oge. Nya kitu eta Ningsih. Bisi akang balik rada